Ngaran kuring Faisal. Umur kuring ayeuna geus 51 tahun. Kuring ayeuna ngajar jadi guru olahraga di salah sahiji SMA di kota Cimahi. Mungguhing karupan jalma kudu nyang hareupan uusuman nyaeta aya usum halodo jeung aya usum hujan. On kitu deui pangaresep jalma di taun ka taun teh. Barobah jeung aya usumna deui. Memang Allah mah Maha Pengatur. Sagalana diatur. Harita usum ngingu lauk-lohan sakabeh jalma teu sirikna ngingu lauk-lohan dina akuarium. Geus kitu datang usum tatangkalan atawa kekembangan. Harita teh usum bunga cinta. Rame marelak kembang bunga cinta. Da puguh hargana maha. Jaba dijualna oge cenah dihitung per daun. Datang deui usum batu ali. Teu sirikna sakabeh jalma marake batu ali. Boh awewe, boh lalaki. Nepikeun ka budak leutik oge hayang make batu ali. Malah di daerah Jawa mah aya salah sahiji kabupaten anu sakabeh karyawana kudu marake batu ali. Cenah upama teu make batu ali teh sarua wae jeung monyet. Ari kuring mah kabawakeun teh waktu usum tangkal kai anu dibalikeun. Jadi akarna ngarang kadak di luar. Kuring kataji pisan ku hiasan eta mah. Keur mah kuring mah resep kana seni deui. Anu matak di imah kuring mah loba hiasan anu dipiguraan. Kuring boga sobat dali teh kabehanana aya 5. Nyaeta si Hadi, si Asep, si Ade Jainuddin, jeung si Dadang. Upama ulin ka ditu ka dieu teh teu waleh abring-abringan. Lamun boga acara teh sok rempugan heula. Boh acara camping atawa acara hiking. Harita mah kuring sabalad-balad teh rek ngayakeun rencana rek neangan akar kai keur hiasan. Da puguh harita teh keur usumna. Ari neangan eta akar teh nya eta rek ka Gunung Rakutak. Da angkenan kuring teh ari di Gunung Rakutak mah pasti loba akaran anu aralus lantaran jarang kasabaku jalma. Ari Gunung Rakutak teh baheulana tempat nyumputna gembong nyaeta Kartoswiryo. Eta Gunung Rakutak teh lumayan gede. Posisi eta Gunung Rakutak teh gulampeng ka kalerna ka wilayah Majalaya. Malah susukan Citarum oge cayeuna cikal bakal nateh ti Gunung Rakutak. Ari gulampeng ka belah wetana gubragna teh ka Lebak Jero jeung leuweung tiis Garut. Ari kabelah kulona nyaeta ka daerah Pacet Majalaya. Ari kuring mah nganjrek teh di Ciberem. Lumayan jauh jarakna ti Ciberem ka eta Gunung Rakutak teh. Eta we dameakeun waktu anu kacida lilana.
Kuring sabatur-batur indi ti imah teh jam 8 isuk-isuk. Biasa we, masing-masing marawa bekal diwadahan kana kantong rangsel. Kuring kakara nepi ka Gunung Rakutak teh jam 4 sore. Satepina di Gunung Rakutak, kuring jeung babaturan istirahat heula micen kacape. Bari sakalian kuring murak bekal. Sanggeus rengse istirahat, awak geus karasa saleger deui. Kuring nuluykeun perjalanan. Kukurubutan asup ka jero eta leuweung gunung. Masing-masing pasangkeun panonna. Ulak ilik ninggalian tatangkalan anu akarna aralus. Di eta jero leuweung Gunung Rakutak loba pisan tatangkalan anu aralus. Aya tangkal baros, aya tangkal reunde, aya tangkal sancang jeung tangkal kai anu sejena. Komo tangkal nu galedek mah nepikeun ka geus jaranggotan. Katutupan ku luput-luput anu nyimbutan. Loba oge tatangkalan anu geus rarubuh. Catangna asolengkrah. Catangna pinuh ku suung lember. Malahan loba oge tatangkalan anu kari tunggulna ngajentul. Sanggeus dilaku kurusukan, kuring menang 3 tangkal kai anu akarna ranggak-gak. Eta tangkal kai teh disebutna tangkal sancang. Akarna ngarang kadak. Sigana upama geus dibersihan mah kacida alusna. Harita kuring geus meunang 3 tangkal. Kulantaran resep teu karasa waktu teh. Teuing jam sabaraha harita teh da eueuh anu mawa jam. Ngan karasa di jero leuweung geus paroek. Sasatuan anu liarna peuting mani gandeng disarada. Manuk bueuk kadenge kuek-kuekan. Lalai pating suliweur dina luhureun sirah. Geus puguh sasatuan leutik mah mani recet kadengena. Eta hasil anu 3 tangkal teh. Akhirna kukuring teh ditinggalkeun. Kusaba beraridu bari jeung paroek deui. Lantaran poek, kuring jadi leungiteun arah balik. Kuring sabatur-batur jadi bingung. Sep, ari urang kumaha balik ieu teh? Urang leungiteun arah. Teuing atuhnya, gageus poek kieu. Nya, bener kitu.
Sugan weh, ari urang bari ngeureuh mah papanggih jeung nu caang. Ayeuna mah ieu we. Ayeuna urang tulikeun lempangna. Sugan teh manggih cahaya. Kakara oge sababaraha lengkah lempang dina rungkun anu hieum kadenge aya sora anu ting jalegroh. Kuring jeung babaturan kabeh ngarandeg. Saterusna pating kumanya. Ari eta sora naon euy? Cicing-cicing ulah geruh. Eta mah urang awaskeun heula we. Urang mah sieun. Shh. Cicing ulah aya ngomong. Kabehanana jempet aya anu nyorak. Kuring sabatur-batur pating ceklan leungeun. Kabehanana ngadedempes bari panon ngawaskeun ka eta tempat. Kadenge aya sora pating gorobas. Sorana mingkin deukeut ngan ukur kehalangan ku batu anu rada gede. Rita kuring kalah jadi beuki ngahod-hod sieun. Anu kadenge ku kuring sora pating gorobas anu satuluyna kadenge beretak lalumpatan. Cing horeng eta anu gogorobasan teh bagong lalumpatan. Anu keur neangan hakaneun ngarasa asa kagerwahkeun meureun. Kuring mah deg-degan. Sugan kuring teh naon? Didinya mah kuring jeung babaturan asa regreg deui. Kuring nuluykeun lalampahan ku kerusukan. Patuyun-tuyun jeung babaturan. Barang anjog ka palebah lengkob anu suni. Sarerea jadi ngarandeg deui. Nah ieu loba sasaungan anu geus rareot. Sigana mah ieu saung teh geus lila ditinggalkeun ku nu bogana. Pastina oge ieu sasaungan teh tempat nyumputna gorombolan PKI. Didinya kuring ngarasa ruirei kareung. Ulu punduk pating kuringkak. Angin ngadak-ngadak pating saleor nebak patangkalan. Keur kitu ojol-ojol kadenge sora anu ngagerem jeung ngagaur. Sigana eta teh sora satu leuweung anu disebut si belang tea. Sorana serem dikasieun. Sorana beuki deukeut, beuki atra kadengena ku kuring.
Oh, buntutna siga anu dikupat kapitkeun kana taneuh. Eta sato teh rek eureun hareupeun pisan kuring. Ari ninggalikeun huntuna anu sakitu ranggetengna. Rasaan teh siga anu sagabrug-gabrugeun ngrekeb ka kuring. Panon kuring harita tipe pereket dipereumkeun embung ninggali eta sato. Kuring pasrah sumerah dina jero hate kuring ngagerentes. Sigana penting ieu pisan aing paeh di ieu tempat. Awak aing bakal jadi caduk sato leuweung. Tapi eta sato teh ngakur ngaliwat hungkul. Sigana wae eta maung teh maung kajajaden anu keur ngontrol eta wilayah. Dan leungit kasoak kuring. Leungit eta sato diganti ku sora anu pating kedepruk. Kadenge ku kuring sora sapatu soldadu anu keur baris barijeng ngalobrol. Eta sora beuki dieu beuki atra kadengena. Anu keur ngalobrol kitu teh ku kuring didadengekeun. Tapi ari jirim nama teu katempo. Ngan ukur mangrupakeun kumpalan haseup anu pating garunduk. Heula mah eta gumpalan haseup teh ngubeng ka luhur. Anu akhirna lesuai ngaleungit. Kuring jeung babaturan beuki ngayod-yod. Kabehanana ngabetem teu bisa ngomong. Kabehanana kasima nepikeun ka kesang tiis, cibruk maseuhan tonggong. Panon tipe pereket dipereumkeun, teu wani ninggali. Harita tuur nyorojod, nepikeun ka teu bisa dilengkahkeun. Sanggeus sepi, jeung kuring sanggeus rada ngarasa regreg. Saterusna kuring jeung babaturan dariuk ngariung. Bari babacaan meminta tulung ka Gusti Allah. Sangkan kuring kabeh disalametkeun. Sanggeus kuring ngadaroa jeung ngahadiahan ka makhluk anu araya di dinya. Eta sora teh jep-jempling teu kadenge deui. Saterusna mah kuring nuluykeun deui perjalanan bari dina kaayaan poek. Sanggeus sababaraha lila ka tembok nyayan aya cahaya. Ku kuring sabalad-balad eta cahaya teh di deukeutan. Beuki deukeut bray katingali caang. Anu akhirna kuring sabatur-batur ngarasa bungah kulantaran manggih anu caraang.
Cek pikir kuring, pasti eta anu caraang teh lembur. Nyawe teu jauh tina sangkaan. Kuring sabatur-batur anjog ka hiji lembur. Duka lembur naon ngaranna? Anu penting mah kuring ngarasa geus salamet kaluar ti Gunung Rakutak. Kuring sabatur-batur nepi ka eta tempat jam 8 peuting. Kabeneran kuring manggihan warung anu masih buka. Kuring alewoh nanyakeun ka nu boga warung, "Pak, dupi ieu teh kampung naon namina?" Ieu teh Jang, namina Kampung Cihonje. Dupi ujang bari kamarana. Dan tos di mana ieu teh? Anu mawi abdi teh tos di Gunung Rakutak, tos milarian akar kanggo hiasan. Ayeuna bade euih ka Ciberem. Hutan? Ujang teh di Gunung Rakutak. Hade Jang, ulah sok arulin ka Gunung Rakutak. Didinya mah sangat loba anu kabejakeun, loba jurigan. Ih, untung we ujang teh disasapkeun oge. Kuring ngadenge tinu boga warung kitu teh kacida ngagebegna. Untung wae bisa keluar ti eta gunung. Kuring kaget. Gening kuring anjog ka daerah Garut. Eta Kampung Cihonje teh kaasup ka wewengkon Garut, daerah Leuweung Tiis. Nya sanggeus ngobrol panjang lebar jeung anu boga warung, kuring rek minta izin sapeuting ieu mah. Rek milu ngararep di ieu warung. Rek balik ka Ciberem, kacida jauhna. Rek naik kendaraan, da geus anu liwat wayah kieu mah. Alhamdulillah, kuring sabatur-batur diizinan pikeun sarare di eta tempat. Nyaeta dina bangku di hareupeun warung. Isukna kuring sabatur-batur baralik lengoh bari jeung teu mawah hasil.